Go. Iya ya hiji dongeng di bae ya. Kacaritakeun teh si budak awewe teh geulis pisan. Tah saking ku geulis-geulisna jadi si Nini jeung si Aki teh boga budak awewe akhirna mah eta si budak teh dikukut ku si Nini teh jeung ku si Aki teh. Nepi ka kawinanana. Geus beres kawin caritana ieu pamirsa eta si budak anu dikukut teh incuna teh eta kelu bilik teh dipolongan ku si Nini teh. Ditoong nu keur bobogohan teh. Si Aki diajakan, Aki ka dieu cenah deuh incu urang cenah diingut ieu leutik teh cenah yeuh keur kukudaan cenah kitu. Ditoong teh ku sini jeung ku si Aki teh. Cekal. Ari keur ditoong kitu teh mana cenah Nini nepo cenah. Ari noong bareng ai kadawak teh si Nini eta bobogohan si Aki teh langsung dicabak. Cenah. Alah Aki cenah langsung geras kieu cenah. Lain cenah pegangan ke sapu deuleuh cenah kitu. Ayo atuh cenah buru ah cenah. Ya caritakeun mah si Nini teh jadi horny we kitu tah. Langsung eta mah si Aki teh didudut tah ka kamar. Horny. Langsung eta mah diomeh ku si Aki teh. Oh bareng tudang. Rusuh tah si Nini teh. Alah Nini, meni sareng cenah sugan tas nginum sari rapet cenah kitu. Lain sari rapet deuleut cenah. Eta simut ka bawah cenah ka bawah asup cenah kitu teh si Nini teh. Aya cenah balikan deui. Ari balikan deui nu si Aki kaburu leuleus. Ah, barang didadetkeun sakaligus. Alah Aki, sugan tas 5 erot di badag kieu. Lain badag dulu nilep cenah. Gitu. Da kecat kitu da kaseruan teh nya.